Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fasun fi ta'dimil ilmi wa ahlihi. Pasun ari eta hiji pasal fi ta'dimil ilmi dina mertelakeun ngagungkeun kana ilmu wa ahlihi sareng ngagungkeun ka ahlina ilmu. Ilam kedauni ngaanjeun bi anna talibal ilmi kana sayaktosna jalmi anu milarian kana ilmu la yanalu eta moal ngaraih itu talib al ilma kana ilmu wala yang tapiu jeung moal ngalap manfaat itu talib bihi ku itu ilmu illa bi ta'dimil ilmi kecuali ku ngagungkeun kana ilmu wa ahlihi jeung ngagungkeun ka ahlina ilmu wa ta'dimil ustadi jeung ngagungkeun ka guru wa tauqirihi tegasna ngagungkeun ka ustad. Kila parantos dicarioskeun naon ma wasola man wasola illa bil hurmati wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmati wa ta'dimi kaol anu neme pepatah anu neme ma wasola teu dugi teu sukses saha man jalma wasola geus dugi itu man wasola geus sukses itu man illa bil hurmati kecuali ku sabab hormat wama sakoto jeung teu gagal teu gugur saha man jalma sakoto geus gagal itu man geus gugur itu man illa bitarkil hurmati kecuali ku sabab tinggal kana hormat wa ta'dimi jeung tinggal kana ta'dim kana ngagungkeun. Wakila sareng parantos dicarioskeun naon al hurmatu khairum minat taati kaol anu neme al hurmatu ari hormat khairun eta anu langkung sae minat taati tibatan taat. Alataro naha teu ningali anjeun annal insana kana sayaktosna manusa layak puru eta teu jadi kufur itu insan bil maksiati kusabab maksiat wa innama yakfuru jeung pastina jadi kupur itu si insan bitarkil hurmati kusabab tinggal kana hormat wa min ta'dimil ilmi sareng eta tetep tina sapalihna ngagungkeun kana ilmu ta'dimul muallimi ari ngagungkeun ka anu ngawurukan. Qala parantos nyarios Aliun Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah karoma muga ngamulyakeun saha Allah Gusti Allah wajhahu kana raraina Sayyidina Ali atawa mun di logatan man hakikatna mah wajhahu ka dirina Sayyidina Ali. Ana abduman allamani harpan wahidan ileh kana kaul anu neme ana ari abdi abduman eta hambana jalmi allama parantos ngawurukan itu si man ni ka abdi harpan kana sahurup wahidan anu sahiji ingsa upami kersa itu man allamani harpan ba mangka ngajual itu si man wa ingsa jeung lamun kersa itu si man ataqo maka ngamerdekakeun itu si man wa ingsa jeung lamun kersa itu si man istaraqo maka ngajadikeun abid itu si man ka abdi wa qad ansadu jeung nyata parantos maparinan siiran abdi fidzalika dina itu ta'dimul muallim ra'aitu ahaqal haqi haqqal muallimi wa ujabahu hifdon ala kulli muslimin ileh kana sair anu neme ra'aitu parantos ningali abdi haqqal muallimi kana hakna jalmi anu ngawuruk haqqal haqi eta anu panghak hakna tina hak
Wa aujabahu jeung anu pangwajib-wajibna tina hak naonana hifdon diraksana ala kulli muslimin ka saban-saban jalma muslim. Laqad haqo yakin nyata geus ngahak naon ayuhda yen dihadiahkeun naon alfu dirhamin 1000 dirham ilaihi ka itu muallim karomatan sebagai bentuk penghormatan atau karomatan karena ngamuliakeun li ta'limi harfin karena ngawurukeun sahurup wahidin anu sahiji. Fa inna man kana saektosna jalma alama eta geus ngawurukeun itu si man ka anjeun harpan kana sahurup mimma nu tetep itu harpan tina ilmu tahtaju bakal butuh anjeun ilahi kana itu ma fid dini dina urusan agama. Fa huwa mangka ari itu man allama ka harpan wahidan mimma tahtaju abu ka eta bapa anjeun fid dini dina agama. Wakana sareng parantos kabuktosan sa ustaduna guru urang sadaya Asehul Imamu Sadiduddin As-Sayroziyu tegesna Syekh Imam Sadiduddin As-Sayrozi yaqulu eta nyarios itu Syekh Imam Sadiduddin As-Sayrozi qala masyayikhuna kana kaul anu neme qala parantos nyarios sa masyayikhuna pirang-pirang guru urang sadaya man aroda ayyakuna ibnuhu aliman fayan bagi ayyura iyal guroba'a minal fuqaha ilaih kana kaul anu neme man arisasa jalma aroda eta ngamaksud itu si man atau mikahayang itu si man ayyakuna kana yen kabuktosan saha ibnuhu budakna itu si man aliman eta jadi jalma anu alim pinter dina agama. Fayan bagi mangka penting naon ayu ro'ya yen ngaraksa itu siman al guroba ka pirang-pirang jalma anu mengembara minal fuqaha'i barina tetep itu guroba tireng-rengan jalmi anu fakih ahli agama wa yukrima jeung yen ngamulyakeun itu si man aroda hum ka itu guroba minal fuqaha wa yu'adzima jeung yen ngagungkeun itu man aroda hum ka itu guroba minal fuqaha wa yu'tiya jeung yen mere itu si man aroda hum ka itu guroba minal fuqaha sayan kana hiji perkara atau sayan kana naon bae fa ilam yakun mangka upami teu kabuktosan sa ibnuhu budakna itu siman aroda aliman eta jadi jalma alim yakunu maka pasti bukti saha hafiduhu incuna itu siman aliman eta jadi jalma alim. Wa min tawqiril muallimi jeung eta tetep tina sapalihna ngagungkeun ka muallim alayam sia ari yen teu lempang itu si tolib amamahu payuneun itu mualim wala yajlisa jeung yen teu nyalikan itu si tolib makanahu kana tempat calikna mualim wala yabtadi'a jeung yen teu ngawitan itu si tolib al kalama kana nyarios indahu disandingeun itu si mualim illa biidnihi angin ku ijina mualim wala yukfiro jeung yen teu nyeurkeun itu si tolib al kalama kana nyarios indahu disandingeun mualim wala yasala jeung yen teu naroskeun itu tolib hu ka mualim sayan kana hiji perkara inda malalatihi dina nalika bosenna itu mualim wa yuraya jeung yen ngaraksa itu si tolib al waqta kana waktu wala yadukka jeung yen teu ngetrok itu si tolib al baba kana panto balias biro balikta sabar itu si tolib hatta yakhruja sehingga yen keluar itu mualim falhasilu mangka ari hasilna anahu eta saektosna tolib yatlubu eta nyuprih itu tolib ridohu kana karidoana mualim wa yajtanibu jeung ngajauhan itu si tolib suhtahu kana benduna mualim wa yamtathilu jeung turut itu si tolib amrohu kana parentahna mualim fi ghairi maksiatillahi dina salianti maksiat ka Allah taala mahalur Allah wala ta'ata jeung teu aya taat
lil mahluki eta tetep pikeun makhluk fi maksiatil khaliqi dina maksiat ka zat anu maha nyiptakeun tegesna Allah. Wa min taukirihi sareng eta tetep tina sapalina ngagungkeun ka mualim. Taukiru auladihi ari ngagungkeun ka pirang-pirang putrana mualim. Wa man sareng ngagungkeun ka jalma ya ta'allaku narima berhubung itu mualim bihi ka itu si man. Wa kana sareng parantos kabuktosan sa ustaduna guru urang sadayana Syekhul Islam Burhanuddin tegesna Syekhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayati anu ngangitkeun kitab Al Hidayah yaki eta ngahikayatkeun itu Syekh Burhanuddin anna wahidan kana sayaktosna seseorang min kubari Bukhara nu tetep itu wahid ti sapalihna pirang-pirang pembesar kota Bukhara kana eta parantos kabuktosan itu wahid yajlisu eta calik itu wahid majlis darsi dina hiji majelis pangaosan wakana sareng wakana barina kabuktosan itu wahid yakumu eta ngadeg itu wahid fi khilalid darsi di tengah-tengah ngawuruk ahyanan sakapeung wasaalu sareng naroskeun itu talamid murid-muridna anhu tentang itu kaunuhu qaiman fi hilalid darsi ahyanan buktina itu wahid ngadeg dina tengah-tengah ngaderes sakapeung di canak tina masdar kana wa yaqulu sareng ngawaler nyarios itu wahid inna bna ustadi yal abu masibyan ileh kana kaul anu neme inna bna ustadi sayaktosna putra pameget guru abdi yal abu eta nuju ameng itu ibna ustadi masibyani sartana barudak leutik pisikati di jalan fa idza raaitu mangka di mana-mana ningali abdi huka itu ibna ustadi aku mangka pasti ngadeg abdi lahu karena itu ibnu ta'dziman karena ngagungkeun li ustadi ka guru abdi wal qadi sareng qadi al imam Fakhruddin al Arsabandi tegesna Imam Fakhruddin al Arsabandi kana eta parantos kabuktosan itu Imam Fakhruddin al Arsabandi raisal a'immati eta pemimpina pirang-pirang imam bimarwa di Marwa wa kana barina parantos kabuktosan saha sultanu sultan ya tarimu eta ngamulyakeun itu sultan huka itu Syekh goyatal ihtirami kalawan puncakna penghormatan wa kana sareng parantos kabuktosan itu Syekh Imam Fakhruddin Arsabandi yaqulu eta nyarios itu Imam Fakhruddin Arsabandi innama wajadtu hadal mansoba bihurmatil ustadi ileh kana kaul anu neme innama wajadtu pastina mendakan abdi hadal mansoba kana ieu posisi bihurmatil ustadi kusabab ngamulyakeun ka guru fa inni karna sayaktosna abdi kuntu eta parantos kabuktosan abdi akhdimu eta ngahidmah eta ngaladenan abdi ustadi ka guru abdi al qadhi al imam Aba Yazid ad-Dabusiya tegesna qadi Imam Aba Yazid ad-Dabusi wa kuntu barina parantos kabuktosan abdi akhdumu eta ngahidmah abdi wa atbahu sareng masak abdi to'amahu kana tuangeuna itu Bayazid ad-Dabusi wala akulu sareng teu nuang abdi minutina itu to'am wasaihu sareng ariseh al imamu al ajalu anu mamulya samsul aimati anu jadi mentarina pirang-pirang imam al kholwaniu anu bangsa kholwani qad kana eta nyata parantos kabuktosan itu Syekh al kholwani kharaja eta keluar itu Syekh kholwani mim Bukhara ti kota Bukhara
Wasakana sareng calik itu Syekh Kholwani fi badil qura di sapalihna pirang-pirang kampung ayaman dina sababaraha dinten bihaditsatin kusabab ayana perkara anu anyar datang. Waqa'at anu tumiba itu haditsah lahu ka itu Syekh Kholwani. Waqad zarat barina nyata geus zarah berkunjung hu ka itu Syekh Kholwani saat talamiduhu pirang-pirang muridna Syekh Kholwani ghairu Syekhil Imamil Qadi Abi Bakrin Azhar Nuji kecuali Syekh Imam Qadi Abu Bakar Azhar Nuji. Faqala mangka nyariyo Syekh Kholwani lahu ka itu Abu Bakar Azhar Nuji hinalakia dina samang-samang saparantos pendak itu Syekh Kholwani hu ka itu Syekh Azhar Nuji. Limada kunaon lam tazur tejarah berkunjung anjeuni ka kaula. Faqala teras ngawaler Syekh Azhar Nuji kuntu masgulan bihidmatil walidah kana kaul anu nembe. Kuntu parantos kabuktosan abdi masgulan eta anu disibukkeun bihidmatil walidati kana ngahidmah ka ibunda. Qala maka nyarios itu Syekh Kholwani turzakul umro wala turzaku raunaqod darsi kana kaul anu neme turzaku bakal dirizkian anjeun al umro kana panjang umur wala turjaku jeung moal dirizkian anjeun raunaqod darsi kana papaesna ngaderes ngajarkeun wakana jeung parantos kabuktosan itu Syekh Jarunji kadzalika eta tetep sapertoskeun itu kaol Syekh Kholwani turzakul umro wala turzaku raunaqod darsi. Fainau karena saektosna itu Abu Bakar Azhar Nuji karena eta kabuktosan itu Abu Bakar Azhar Nuji yaskunu eta menetap itu Abu Bakar Azhar Nuji fi aksari auqatihi dina anu pangseuseurna tina pirang-pirang waktuna Syekh Azhar Nuji fil qura di kampung-kampung walambian tadim jeung teu ngurus itu Abu Bakar nyusun lahu pikeun itu Syekh Abu Bakar Azhar Nuji naon adarsu pangwurukan. Paman mangkarisa sajalma tak ada eta ngarasa pilara minhu karena itu man sa ustaduhu guruna itu si man yahrumu maka haram itu si man barakatal ilmi kana narima keberkahan ilmu walayan tapi ujeng narima manfaat itu si man bihi kalawan itu ilmu illa qalilan angin anu saalit. Innal muallima wa tabiba kilahuma layan sohani idza huma lam yukroma. Innal muallima kana saektosna jalmi anu ngawuruk wa tabiba sareng dokter kilahuma tegesna duanana itu muallim jeung tabib layan sohani eta moal nganasehatan duanana muallim jeung tabib idahuma dina nalikana ari muallim jeung tabib lam yukroma eta teu dimulyakeun itu muallim jeung tabib. Pasbir mangka kudu sabar anjeun lidaika kana panyakit anjeun injapauta lamun ngewa anjeun tabibaha ka tabibna itu daik wakna jeung kudu qanaah anjeun bijahlika kana kabodohan anjeun injapauta lamun mika ngewa anjeun mualliman ka seorang muallim wa hukia sareng parantos dihikayatkeun naon anal khalifata Harun ar-Rasyid saektosna Khalifah Harun ar-Rasyid bata eta ngutus itu Harun ar-Rasyid ibnahu kaputra pamegetna Harun ar-Rasyid ilal asma'i ka Imam al-Asma'i liu alima kana yen supaya ngawurukan itu Imam Asma'i hu ka itu si ibnah al ilma kana ilmu wal adaba jeung kana adab. Para atras ningali itu Khalifah Harun ar-Rasyid hu ka itu Syekh Asma'i yauman dina hiji dinten ya tawaddau eta wudu itu Syekh Asma'i wa yagsilu sareng nuju ngumbah itu Syekh Asma'i rijlahu kana sampeana Syekh Asma'i wa Abdul Khalifati bari ari putrana Khalifah ya subuh eta ngocorkeun itu Ibnul Khalifah almaa kana cai ala rijlihi kaluhureun sampeana Syekh Asma'i fa'ataba
maka nyela itu Khalifah Harun ar-Rasyid Pak Atta terus nyela saha al khalifatu Khalifah Harun ar-Rasyid al asma'iyah ka Imam Asma'i fidzalika dina masalah itu yatawadu yaksilu rijahu abnul khalifati yasubul ma'a ala rijlihi faqala terus nyarios Khalifah Harun ar-Rasyid inna ma ba'athu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu ilaih kana kaul anu neme inna ma ba'athu pastina ungkul ngutus abdi huka itu ibni ilaika ka anjeun litu alima karayan supaya ngawurukan anjeun huka itu ibni wa tu'addiba jeung mere ilmu adab anjeun huka itu ibni palimada mangka kunaon lam ta'mur teu marentah anjeun huka ibni bi ayya subba kana yen ngocorkeun itu ibni alma akana cai bi ihda yadahi ku salah sahiji tina dua leungeunna itu ibni wayag sila jeung yen ngumbah itu ibni bil ukhra ku leungeun anu sejen rijlaka kana sampean anjeun. Jadi genting ya Harun ar-Rasyid ningali budakna kur manyuran wungkul tanpa ngumbah sampeanana cenah kitu. Wa min ta'dimil ilmi ta'dimul kitabi wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam hadanallahu wa yakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.